Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami Abdi Lina Marlina. Abdi di 10.8. Di dia Abdi bade macakeun teks biantara anu judulna tolong menolong jeung toleransi dina kahidupan. Para hadirin sadayana anu dipika hormat, dina kesempatan ieu simkuring bade nepikeun biantara ngeunaan tolong menolong jeung toleransi dina kahidupan urang. Kiwari masyarakat urang keur ngalaman loba parobahan, boh dina lingkungan, budaya, boh dina kebiasaan sapopoe. Dina parubahan eta, dua sikap penting anu kudu teras dijaga nyaeta kebiasaan tolong menolong serta sikap toleransi. Tolong menolongnya eta kebiasaan pikeun ngabantu batur tanpa mikir balasan. Sedangkan toleransi nyaeta kemampuan pikeun nerima beda boh pendapat, budaya atau kebiasaan. Dua hal ieu miboga peran gede pikeun ngajaga keharmonisan dina kahirupan sosial. Dina kahirupan sapopoe, kebiasaan tolong menolong bisa dimimitian tina hal sederhana. Dina lingkungan sakola, contona ngabantu rerencangan anu teu ngarti karena pelajaran, ngabantu ngangkut barang, atawa babarengan ngabersihan kelas. Sedangkan dina lingkungan masyarakat, urang bisa ngabantu tatangga anu keur aya acara, bantuan korban musibah, atawa sumbang tenaga tina kegiatan sosial. Hal-hal saperti kitu sigana leutik, tapi mangaruhan pisan kana kemajuan lingkungan urang. Kur kebiasaan tolong menolong, urang bisa ngawangun rasa kebersamaan jeung gotong royong anu kuat, sehingga hubungan antar manusia jadi leuwih akrab jeung harmonis. Salain ti eta, toleransi oge penting pisan pikeun dijaga. Urang hirup di tengah masyarakat anu beda-beda sifat, kebiasaan, jeung pamadegan. Mun teu aya toleransi, bakal gampang timbul pasalia pikir jeung salah paham. Toleransi bisa diwujudkeun ku cara ngahargaan pendapat batur, henteu maksa pamadegan sorangan, sarta nerima kebiasaan anu beda salami henteu ngalanggar aturan. Di sakola misalna, urang kudu bisa nerima rerencangan anu beda suku, beda kepribadian, atawa beda agama. Lamun unggal jalma miboga sikap toleransi, masyarakat bakal leuwih rukun serta jauh tina konflik. Hadirin anu simkuring hormati, dua sikap ieu, toleransi menolong jeung toleransi saling ngadukung hiji sarua lain. Lamun urang sok mantuan batur, otomatis urang bakal diajar ngarti kaayaan jalma sejen. Sedangkan toleransi ngajarkeun urang pikeun leuwih sabar jeung leuwih lembut dina ngahareupeun perbedaan. Upama dua nilai sosial ieu dilaksanakeun ku unggal anggota masyarakat, moal hese pikeun ngawangun lingkungan anu harmonis. Batur bakal ngarasa aman, nyaman, jeung dihargaan. Urang oge bakal leuwih gampang meunangkeun kahadean balik tina batur. Ku kituna, hadirin sadayana, hayu urang mimitian kahadean ti hal-hal leutik dina kahirupan sapopoe. Boh nyaeta boh maya, mantuan rerencangan, ngabagi pangaweureun, ngahargaan batur anu beda pamadegan, serta silih dukung dina sagala kegiatan. Tong remehkeun hal leutik, sabab kebiasaan hade anu konsisten bakal nyebar sareng ngahudangkeun kahadean ka sabudeureun urang. Tolong menolong jeung toleransi
lain ngan ukur kebiasaan. Tapi oge tanggung jawab urang salaku anggota masyarakat anu pinter mikir jeung peka kanu kaayaan batur. Lamun unggal urang ngalaksanakeun ieu kalayan ikhlas jeung sabar, masyarakat urang bakal langkung rukun, damai, sarta harmonis. Mugia urang sadayana tiasa janten pribadi anu sabar, peduli, kreatif, serta jadi contoh hadepikeun batur. Sangkan kehadean teh sumber ka sakumna masyarakat. Rupina sakitu biantara anu tiasa kusim kuring didugikeun. Hapunten bilih aya cariosan anu kirang marenah atanapi teu sapagoda sareng manah hadirin hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.